Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang ngeneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus hatur nuhun. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan ngahaturanan nasehat. Dumasar serat Ibrani pasal 13 ayat 17 dugi ka 25. Sareng nas janten puseur pangnyepan urang nyaeta ayatna anu ka-22 anu ungeulna kieu. Mugi sing salabar maca ieu pepeling sim kuring, da ieu surat teh teu sabaraha panjangna. Para mitra, kumaha sikep urang dina ngabandungan pepeling atanapi nasehat batur kangge parobihan diri urang supados langkung sae. Aya sababaraha sikep nu biasana muncul dina diri urang. Nu kahiji sikep keheul. Urang teu suka sareng ngaraos keheul ngabandungan pamendak sareng pepeling batur ka urang. Nu kadua basangkal. Urang ngabandungan nasehatna ka urang tapi manah urang nolak. Nu katilu sikep sombong. Urang ngaraos yen nasehatna teu mangpaat. Urang ngaraos teu perlu dikoreksi ku batur margi diri urang salawasna leres asa pangbenerna. Tah katilu sikep tadi tinang tos baris ngabalukarkeun urang nolak nasehat batur. Sanaos urang terang nasehat eta teh pas pisan kangge kamekaran diri urang. Urang tekersa dikoreksi ku batur kangge kasayan sareng parobihan anyar diri urang. Para mitra, panulis serat Ibrani nandeskeun pentingna ngahaturan nasehat atanapi pepeling kalayan sabar sareng ridho manah pikeun tumuwuhna iman sareng sikep hirup aranjeunna dipayuneun Gusti sareng sasama. Kasabaran sareng karidoan manah mintonkeun sikep yen aranjeunna sayagi pikeun teras-terasan diajar ngamekarkeun diri aranjeunna. Kasabaran sareng ridho manah dina nampi nasehat mintonkeun kamatangan diri dina nampi pepeling kangge kamekaran diri. Hayu para mitra, urang ngahaturan satiap nasehat kalayan sabar turido manah. Kersa nampi pepeling atanapi nasehat batur ka urang anu matak mangpaat kangge kahirupan urang. Pepeling atanapi nasehat batur ka urang teh mintonkeun kanyaah aranjeunna ka urang supados hirup urang salawasna leres dipayuneun Gusti sareng sasama. Hayu urang neneda. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu. Patali peperih sangkan abdi sadaya tiasa ngahaturan nasehat atanapi pepeling. Kersa nampi nasehat kalian sabar turido manah margi nasehat atanapi pepeling teh matak mangpaat kangge kamekaran sareng parobihan diri nu langkung sae. Berkahan abdi sadayana supados tiasa ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci teu woleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti. Paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilu biung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.